Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababan wa anzala 'ala 'abdihi kitaban 'ajaban. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafa shadiqus syafa'atil uzma. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil dzikra. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikrihi wa ta'abudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Wa qala aydan fi ayatil ukhra subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala aidan man hafidha sunnati akramahullahu ta'ala bi arba'i khisalin al-mahabbah fi qulubil bararah wal haibah fi qulubil fajarah wasi'ati fi rizqi wa thiqati fi din. Wa qala ba'dul ulama man jalasa fi mawdi'in yasma'u fihi hadits al-mi'raj istaghfarat alaihil malaikatu bis samawati wa raditan bil bihar hatta namlatus saghirah. Sadaqallahul azim wa baraka rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wa sallim wa barik alaihi. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal hadratil mukarramin wal muhtaramin pengatur waktu, penata acara, garis dendek protokol alias MC anu kusim kuring dibihormat anu mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Mugia mantena senantiasa ku Allah sing baparingan yuswa panjang tur barokah. Oke wabil khusus sehilang ka para alimil ulama, ka para kiai, ka para jengan, ka para ustad, para pimpinan para pesantren, para pimpinan majelis taklim hormatan sim kuring sadayana. Alhamdulillah dinawi ayeuna para hadir di hamlah mubarakah ieu. Hapunten sim kuring tetiasa nyebatan asma hiji perwijina, namun kaminangan rasa hormat sim kuring kaparantena urang doakeun ku sadayana ieu alim ulama, para kiai, para ajengan, para ustad anu senantiasa ngeureuyeuh dikeun ngelmuan ka urang sadayana tina bodoh atau toloyo dugi kaboga ilmu kanyaho terutama dina babagan ibadah, nyaho jalan cilaka, nyaho jalan selamat, nyaho jalan surga, nyaho jalan neraka. Kuasilah ilmu dari ulama urang doakeun ku sadayana ieu guru-guru urang sadayana ku Allah sing dipaparingan yuswa anu panjang tur barokah. Diberkahkeun ilmuna oke naon anu sampaikeun ku mantena berbentuk ilmu sing ngajadikeun ilmu anu manfaat pikeun urang sadayana anu mantap bisa nuntun ieu ilmu teh kana jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Oke nulai utami mudah-mudahan ya alim ulama, para kiai, para jengan, para ustaz ku Allah sing dipaparinan kurang kali anu soleh tur solehah. Pikeun neraskeun kana perjuangan marantena dina ngabela agama Allah, neraskeun perjuangan Kangjeng Rasul
dina ngabela akidah ahli sunnah wal jamaah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak, para ibu, lamun aya para bapak, para santri, para ustaz sadayana saja ngajengkeun naon anu baris dibahas sim kuring asa boga dosa lamun teu diawali ngadoakeun heula para kiai para ajengan sina panjang heula umurna. Sabab maaf sarebu maaf ampun sarebu palaurung ku zaman kiwari neangan calon ustaz neangan calon kiai teh geus rada hares. Bener kan? Kurang curhat we heula aya. Di sim kuring di daerah Bogor aya nu ngaranna STPP Senakma kajeun teu nanya. Di daerah Cisalopa pas ditonggoheun di Masin Kuring eta fakultas didirikeunana di tahun 1877. Di eta fakultas dina satahun sakali sim kuring sok diondang dina acara wisuda ngaluluskeun jadi insinyur saeutikna 350 bahkan nyampe 400 urang lulus jadi insinyur dina satahun sakali. Bedia saeutik ngaranna SPN Lido di daerah Lido aya sekolah kepolisian negara. Simpuring fungsi ngobrol di Pak Edi ngaranna, Pak, kalau di sini lulus jadi polisi setahun sekali berapa orang? Pak Kiai kalau di sini lulus jadi polisi setahunna saeutikna 600 bahkan nyampe 800 urang setahun sekali jadi polisi. Mana tinggal buat dengan polisi. Tidak asup sama di jalan menjadi polisi tidur ya. Jadi insinyur 600 orang setahun sekali. Jadi polisi 800 orang setahun sekali. Tapi si kuring jangan ngedenge dina satahun sekali hiji pondok pesantren ngaluluskeun hiji santri jadi kiai. Betul. Satu ulama meninggal sekarang 10 tahun kaharjan tahu aya dina. Mantap naon salahna urang doakeun para ulama, doakeun para kiai. Naon sababna? Ya dunia moal waka kiamat, dunia moal waka hancur, lamun dia dunia masih loba alim ulama yang di jero aya ilmu dan alim ulama. Tabakuran di kurang aya mama sepuh tos ngararangkeun ulama-ulama Allah tos araya maka ieu dunia pakunya geus sarojot lin ibrat bangun mah geus ngadaguan kuburan. Mata kurang doakeun sekali deui ieu kasepuhan para kiai para ajengan Allah sing dipanjangkeun yuswana barokah amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Oh sok ngadoakeun kiai berarti. Oh sok mereka kiai berarti. Bagaimana cara gitu kan? Mantap kiai Ustaz Al-Murmah awak kagak ada. Mereka terkait dengan bagaimana? Sebab Ustaz Al-Murmah bahu bulan-bulan nasi kerang tangan itu. Oke tahilah. Kagum urang sadayana KAA anu tadi paratos masihan mujangan ilmu ka urang sadayana. Kantun urang tiasa ngamalkeunana. Oke tahilah anu paling dipikir hormat musim kuring Bulaja pun guru nyaita Kiai Ubaidillah upami laku keluar mah Kiai zaman muda profesina sarua jeung simkuring tukang ngacak-ngacak daerah batur. Mudah-mudahan ieu guru-guru urang sadayana dimulai AA kuring ka Kiai Jamar mudah-mudahan Allah senantiasa sing dipasihan yuswa panjang dipasihan kesehatan Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal. Oke teh aparatur pemerintah dikawin atasan dugi ke bawahan sipil maupun militer dikawin Bapak Lurah. Anu tadi parantos masihan sambutan ka urang sadayana alhamdulillah di dieu mah ngadu kepala desa teh ngarti kana agama. Naon sababna? Emang urang kudu turut kana perintah pemerintah, urang kudu turut kana perintahna atasan, tapi selama perintah eta teu kaluar tina syariat Islam. Jika pemerintah pakai masker, ya orang pakai masker. Ya orang butuh sehat, orang butuh sehat. Ulang langgar. Ya kadang-kadang jelema ai mana teu pakai masker. Ah, ai kata sieun corona sieun kene ku Allah ai suat kan gelo. Bener. Syariat ulah ngalawan. Lakukan saja pakai masker sok akan lamun motor keluar pek jalan kebun pakai masker pasti. Dengan masker pakai, jika pemerintah vaksin, silakan vaksin. Jika pemerintah pokok silakan pokok. Tapi waktu nanti kita ngelawanan kawat masih gimana, simpurin oke itu satu yuk. Namun sebabnya, tonggoling sampai ke launan, tarik oke sungguh betul nggak ya kalau ke masih gimana bener nggak? Pola tuh karena ajan tidak dibutuhkan, air mati gosok subuh terhamai tertidur kan? Boro-boro di launan tarik oke jelema sore itu cara ajan bener nggak? Kan terus terang si mereka kurang setuju karena Allah yang tamanya sama-sama tarik makhluk musik Islam. Mudah-mudahan tadi penyampaian ada sambutan kehadiran
mudah-mudahan dipermudah Bapak RW dan Bapak RT dan Allah sih jalan dan pemimpin anu amanah senantiasa kita contoh pada akhlak dan kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke terhilang kepada jamaah sedayana bapak-bapak pemuda sinaran santrian anu hadir di hapus santri anu hadir di haplah mubarakah ieu sejaga liman batak liman karena disrokeun jeung junjungan alam Nabi urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadaya sing kenging syafaat di yaumil akhir di kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke yang terakhir wabil khusus para panitia anu parantos korbankeun ti kawit harta tenaga katut pikiranana dugi ka terlaksana ieu acara wasilah pamangpanan urang di khususna ibu-ibu bapak-bapak anu sedekah kadaharanana ti mulai kue tek-tek kue bangeng cai jauh pajeng kopina sing dicatat ku Allah jangan amal soleh baris ditukeurkeun di yaumil kiamah sareng rahmat Allah subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Melatih lingkar hati cempaka mekarna dada teka selip-selip dina hati teka selap-selap dina rasa kembang tanjung nu kumpulun tetebeyan kana ieu muka daya di bahasa anu utama tur peryoga angin puja ka Allah anu maha kawasa rehna dina ieu bangsa urang sadayana tiasa kumpul ngariung bongkok ngarojong hempak marbayasa dina raraga memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi anu mulya di barengan yang anu pangabisa pikeun ngarojakeun iman sareng takwa Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga urang salawatna sing ayeuna rahmat manten amin. Amin. Shalawat atau sejaran salam mudah-mudahan dilimpahkeun ka junjungan alam Nabi urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh hilang ka para keluargina ka para sahabatna ka para tabiin atba'i tabiin ulama amil khususna umumna pikeun urang sadayana wabil khusus anu ngariung di rumah balah anu mulia umumna kaum muslimin wal muslimat ti mulai masyrik dugi ka maghrib anu nyukluk jalur neplak pola sakumaha ajaran Kanjeng Rasul. Mudah-mudahan kuasilah dari hadir urang sadayana ku Allah sing diparenjangkeun ku waktu barokah dijembatkeun milik rezeki anu halal buat bakal ibadah ka Allah sing dijauhkeun dina berbagai macam balahi dunia balahi akhirat dihasilkeun sagala pamaksanana. Oke dulu utami mudah-mudahan urang sadayana ku Allah sing dipaparinan ilmu anu manfaat anu matak bisa nuduhkeun di ilmu teh kana jalan anu dikeridho ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh bila mana teh mah urang sadayana cunduk kana waktu ninggal kana mangsa ajal datang maut karena mudah-mudahan urang sadayana ku Allah sing dimautkeun kalayan maut husnul khotimah. Tegasna maut nyaran iman sareng Islam aya dina rahmatna Allah ditutuhan ke syafaat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sadayana ieu waktu salat menunjukkeun jam 11 kurang 15 menit waktu geus penting. Sagedeung deui jam 12 waktuna keluar juri. Mata si kuring ngaji moal liwat jam 12. Da ongkos si kuring mah lamun ngaji milik situasi jeung kondisi. Naon sababna di acara di jero malum acara di jero mah kadang-kadang sok tebetah di pengajian. Sebab si kuring mah leuwih paham jeung leuwih apal panyakit aya mah aya di pengajian. Hiji sok kesel, dua sok sangkeul, tilu beuteung sok seueul bener teu? Hah? Heuh matak kalau sama di luar bener susah bisa nih. Pokoknya mah ngaji ge mah singkat, padat, balik buru-buru mawar, ilmu manfaat. Karena anu bae ya. Karena mau berkat. Para jamaah sadayana dina wengi ayeuna urang sadayana nuju memperingati karena diisrokeun dimirojkeunana junjungan alam Nabi urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sok sanajan dina peuting ayeuna geus lain bulan Rajab. Geus aya dina bulan Sya'ban. Jadi lamun Rajaban dina bulan Sya'ban, lin ibarat Agustusan dina bulan September. Aing itu ulangnya, beunang kira bae ya penting urang cinta ka Kanjeng Rasul. Lain masalah perayaan anak, nu penting mah urang nimbulkeun cinta ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah dina bulan Rajab ieu tadi pelembah kajabian Isra Mi'raj parantos kubur urang sadayana. Tadi nerangkeun masalah kautamaan bulan Sya'ban atos dari tekuaan. Ayeuna bagian kedohna we ayeuna. Ya, da pelebah ilmu mah tadi geus naik tinggal bisa ngamalkeun.
benar teh tah ieu ilmu teh kang saur Sayyidina Ali mah al ilmu khairun minad dunya. Jadi ilmu teh leuwih alus tinimbang dunya. Cing urang dia cinta kana ilmu, cinta kana dunya. Cinta dua anak. Aing mah mere pertanyaan suruh dipilih hiji dua-duana. Hah? Cinta karena ilmu, cinta karena duit. Cinta. Sedangkan saur Sayyidina Ali ilmu teh leuwih alus tinimbang duit. Jawab saya deui. Cinta karena ilmu, cinta karena duit. Simpuring percaya urang dia cinta karena bukti nak dia pengajian pinuh di luar. Oh dia coba ayo jawab sing jujur. Bener cinta karena ilmu dan lamun di dia aya keur ngaji pek dipun tas dari itu pun ngabagikeun duit sama toba mana. Ah, kemana? Setuju loh gitu. Setuju kan sesuai dengan doa mulai robbana atina fid dunya. Dan sebabna moal wakan tenang laksana ibadah lamun eueuh doa. Hiji cenah. Kaduana sakedik simkuring ulas dina bab masalah bulan. Ieu bulan Rajab teh kan termasuk bulan anu dimuliakeun ku Allah anu aya dina Al-Qur'an. Di antara 12 bulan Hijriah teh anu tercatat dalam Al-Qur'an jeung bulan anu dimuliakeun ku Allah teh opat. Minha arba'atun hurum. Allah dijawab baik serangan dah. Tujuan kori dari bismillahirrahmanirrahim. Allah itu. Sarua teh aya Quran di surat At-Taubah yang teh adalah hukum saeutik. Balikan deui ya. Setengah aya itu. Coba suara sangat itu. Wah, oke. Tinggikan kan. Ya Allah, alhamdulillah yang rada normal deui. Corona hari itu datang ibunda Omikron. Malah ada we berpenyakit Omikron lagi itu kita datang politron. Oh politron tuh kita mikrofon. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kapaksa. Kapan cek ya Gustabi salah wae gitu. Minha arba'atun hurum. Opat bulan anu dimuliakeun ku Allah. Kunaon make dimuliakeun ku Allah? Sabab dina bulan eta loba pangharaman. Naon haram ngazolim, haram ngomongkeun batur, haram bintang batur, pokona jauhan tina segala pamaksiatan. Maka bulan anu opat teh dimuliakeun ku Allah. Hiji bulan Dzulqa'dah, dua bulan Dzulhijjah, tilu bulan Muharram teh makanya bulan anu dimuliakeun ku Allah teh dimulai Dzulqa'dah sampai bulan 5 bulan. Terus ya. Bulan Islam teh arana awal dia. Bener berarti cek kurusin kuring. Nah cek kurusin kuring, Pak. Bulan Hijriah teh termasuk bulan anu sakral. Naon sababna bulan Hijriah disebutkan bulan anu sakral? Mantak desa pati umat Islam apa karena bulan Islam. Benar tidak? Cacak-cacak di bulan Dzulqa'dah bulan naon teh? Apit. Bulan naon? Dzulqa'dah bulan naon? Bulan dengar sih teh. Dzulqa'dah teh lamun cek urang lieu cek umumna bulan Hapit. Bulan Dzulqa'dah, terus bulan Dzulhijjah, bulan Haji, bulan Muharram, terus bulan dimuliakeun ku Allah teh bulan Rajab. Dia termasuk bulan yang dimuliakeun ku Allah. Dina bulan Rajab ieu aya naon? Urang kutip sakedik penjelasan ulama. Rajab, roh eta diartianana rahmatullah. Maka bulan Rajab mah bulan Allah, bulan Gusti Allah. Matakan dina bulan Rajab diturunkeun rahmat ku Allah Subhanahu wa taala. Anu kumaha? Air rahmat Allah teh diturunkeun yang saha?
Dia ngaji ya, soalnya di jero masjid. Mau kos di lapangan kayak ngaji ya. Di jero masjid ada ulah kan di leres deh. Mata mau ngaji oke, orang ngaji ya. Orang ngajinya ini ada seriusan. Rahmat Allah. Anu jadi pertanyaan, rahmat Allah teh kasaha dibikin. Rahmat Allah nu ngaranna makhluk hirup anu aya dalam dunia kabeh ge punya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anu menang rahmat teh aya di dunia doang, aya dunia akhirat. Mana anu di dunia doang? Jadi rahmat Allah kabeh jauh betul. Kaya Allah dibikin kabeh kasa kabeh makhluk hidup. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dirizkian kabeh oge. Di rahmat ku Allah kabeh oge. Mana buktina? Jelema anu sok salat dirizkian anu tara salat oge. Malahan kadang-kadang jelema tara salat leuwih beungan. Ayat-ayat bapak-bapak ngawangkong doaan, ya naon Pak? Bingung aja kata orang sholat karena ngaji moro tapi hidup tak benar nggak saya sudah mau sholat ya bahaya urusannya kan tapi rahmat Allah jelma anu tanah sholat oke di rahmat Allah kok jelma anu sok sholat tahan anu tanah sholat oke tahan anu sok puasa tahan anu tanah puasa oke jelema wanas kos urang menang rahmat dugero oge menang rahmat mana cenah buktina jelema ge menang rahmat caritana ge kan si kuring menang pengalaman menang pelajaran di jelema ge kadang-kadang di sisi jelema ge udah loba contohan pikeun jelema nu waras surang jadi caritana ge abdi uwi ceramah di daerah Cisoka Banten ini nyaritakan rahmat kan lain nyaritakan masalah perjalanan ngaji lain dia menang rahmat ngaji rahmat ketika di pertengahan perjalanan di jalan tol kene bener abdi lapar dan jadi subuhan prasmanan ke panitia ayeuna alhamdulillah tos tadi dihareup di tengah jalan betul lapar cek simkuring ka supir biar atau bener ini puhil sedangkan lamun kares area masih kayak jauh bagi kubur makanan ka supir dia keluar tol Karawaci abdi keluar tol Karawaci ketika eta saya keluar dari tol Karawaci aya tukang nasi goreng abdi terus abdi ucapkan salam assalamualaikum tah didinya cek tukang nasi goreng waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini bentes tukang nasi goreng kita jawabnya sakitu tersibuk Pak Haji kurang goreng nasi goreng kata lihatkan ucapkan salam itulah etika Islam. Ayo urang mah fanatisme keislaman tinggi kadang-kadang sok ngalawarakeun karena salam ti batur. Pan salam ayeuna mah dengan ayat tilu lagam salam ayeuna. Mana salam teh? Anu ngomong kieu. Assalamualaikum kiai eta mah. Aya deui nu keur ngetren ayeuna salam. Kum. Pake Bukan, ayo tukang pakai tahu dia. Ngajawab salam sing bener atau ayo oke jadi salah ngajawab aja. Kumlam. Nah, itu teh salam kene. Aya deui model salamna mah kieu. Assalamualaikum. Nyampir eta mah. Bapak-bapak kalau baik di masjid terserah di agama. Ya, ahai kemana? Berarti masukin makan kiai. Karena dia pakai menyampaikan salam. Assalamualaikum. Cek pamajikan anak. Waalaikumsalam. Buka pantu pasian beli. Terbiasa. Ya Allah. Ketika tak baik karena nasi goreng untuk itu. Tadi cerita nasi goreng. Cek tukang nasi goreng. Maka Pak Haji silahkan duduk. Karena ini juga etika Islam. Ulah waktu diuk kamu cari persilakan ngerti karena diuk pada urang bahaya ulah wakanya kamu cari tawarkan dia mau ditawarkan acan suruh sekalian topes-topes bener dah silakan duduk abis cari itu ya paling kamu terus abis pesen nasi goreng bang saya pesen nasi goreng 2
yang satu pedas, yang satu sedang. Siapa haji dibikinkan? Ketika nasi goreng dalam proses, kata lagi yang dalam proses, di Jakarta ini di Karawaci jadi bahasa Indonesia. Mainnya sebenarnya ketika nasi goreng sedang dikuncang kacang, bahasa mana kuncang kacang kita? Ketika nasi goreng dalam proses, datang ke jelema gelo, kucuk jelema gelo, terus kata jelema gelo, nago, lain, jelas ya, terus nago gelo, nago kata jelema gelo, lain mesen nasi goreng. Tadinya ketika nugero nago, abdi ningalikeun. Arek naon tah nugero coba? Muka tong sampah. Eta nugero muka tong sampah, dina tong sampah aya kresek warna hideung, terus dipesek si teuing nempok, aya kue geus bulukan, aya mie geus bulukan, aya daging buat daging irahan rada bau teh sedap. Eta jelema gero dengan lahapnya eta ngadahar roti, ngadahar mie geus bulukan, ngadahar daging ayam anu geus bau teh puguh teh eta dengan lahapnya nu gero barang dahar bari teu ngarasa kabur jeung teu tahu tah acan sing goreng berpikir rahmat Allah kayak diturunkeun ka jelema gero. Naon sababna? Sok sanajan nu gero ngadaharna jelema ngadaharna anu geus bau, sok sanajan nu gero barang daharna jauh dari kata kita ge can pernah ningali nu gero antri puskesmas di Bogor. Ayo jangan sebatang lagi cobaan apa kayaknya gantian kamu jadi gero semua. Aman ke pasar Cicurug, teangan tong sampah, aman dahar eta makan basi yakin tong roni isukan burit pas langsung rumah sakit di Bogor. Jika ada tong roni burit, hari tak kena itu tahu kan bener deh. Rahmat Allah. Coba kalau mau gero tadi rahmat Allah bakal antri rumah sakit di Bogor di Bogor. Bener deh. Cacak-cacak nu gero saret nak di jalan. Baik dia pakai maju, can pernah dengan gero dikerok masuk angin. Berarti rahmat Allah turun ke dalam gero. Coba lawan jadi rahmat nanti kamu kalau nggak betul. Urang, salah ranjang kamu di jalan HS. Bener deh. HS salah ranjang. Kadang-kadang kita pakai celana aja gero. HS di tong sampah, can pernah mandeng gero kena demam berdarah. Karena ingin kamu benar deh, berarti akan lebih ke Allah disiapkan ke jelema gero. Benar, hiji rahmat Allah kamroning ka urang cacak-cacak jelema gero di rahmat Allah subhanahu maha rahman maha rahim teh dirinya Gusti Allah. Tah eta mah rahmat di dunia doang. Ketika balik deui ka nasi goreng betul. Bapak nasi goreng kan beres kan? Nah, pan abdi teh eta jelema gero teh ngadaharan dina tong sampah. Jika bikin tukang nasi goreng, nasi goreng, Kang, eta nu hiji bungkus, yang satu bungkus, nggak dimakan di sini, saya makan, saya pesan lagi, yang satu dapatkan dibungkus, lalu dibungkuskan lagi nasi gorengnya, sama tukang nasi goreng, lalu aku ambil, aku cari bahasa Batak lagi sekarang, eta nasi goreng aku ambil dibikin di rumah gero, aku ambil tekir, pakai bahasa isyarat. Nah, sebabnya kalau aing pakai bahasa aing, bisa nggak aing batu aja dulu gero. Kumaha maksudnya? Ya, sanggup bawa ke dan itu di dia lawan betul. Eta nu gero langsung. Ini hari tak ini mawa nasi goreng bungkus. Bandingkan nasi goreng bisa itu. Beres nasi goreng singkatan dah nasi goreng kami berangkat. Ngahulun sepanjang perjalanan nah didinya sing goreng bener. Rahmat Allah teh hiji kanu gero oge diturunkeun. Nomor kadua dina dalam diri kehidupan anu gero loba contoheun pikeun jalma anu normal. Mana contohna? Hiji nu gero mah syukur ka Allah. Buktina arek daharan di seuri we sia. Bener. Nah eta teh atuh pesek urang kunaha make seuri bunga. Tah contoh urang arek susah, arek senang, arek boga teu boga, urang kumaha naon sababna? Gering rahmati Allah, cager rahmati Allah, beunghar rahmati Allah, miskin rahmati Allah, beunghar nikmati Allah, miskin nikmati Allah. Ai urang mah lain, cager sataun jembring, gering sapoe kaneng. Bener teh? Eleh kudu gero. Hiji tah.
Nomor kedua aya contoh naon nu gero mah senang hirup nasi. Nu gero sok kahar. Sok minum. Nu gero sok salat. Berarti lo menjelma tara salat. Benar bedanya sih ya tadi. Sok hidup sok salat ada perbedaan sih ya tadi. Nah, lagi dulu. Ya, eta rahmat Allah. Aya deui rahmat Allah teh anu diturunkeunana dunia jeung akhirat. Tadi mah diaurkeun ku Allah di dunia kabeh jalma yang rahmat. Aya ibadah, aya mengharap jadah, aya salat, nutara diri ku Allah. Tapi aya nu meunang rahmatna dunia jeung akhirat. Salah anu meunang rahmat dunia jeung akhirat. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah teh deukeut jeung jalma-jalma anu daek nyieun amal hade, amal soleh. Maksud amal hade di dinya teh ibadah ka Allah Subhanahu. Mantak jalma anu deukeut jeung rahmat ti Allah, jalma anu bakal meunang kajah ti Allah dunia jeung akhirat. Nomor pertama, jalma anu daek nyieun amal alus. Rajaban tiap tahun, muludan tiap tahun, ala kadar kabinda nyieun amal. Duh hese mah ngamalkeunna. Tak loba pengamalan. Tong mimpi urang arek nyieun amal anu gede, sementara tidak dimulai dari amal yang kecil. Rajaban tiap tahun, muludan tiap tahun, ningali tai kotok di masjid muni mulak-mulak aja. Apa teh kotok? Apa teh kotok? Sok urang aja muda. Percaya ke ieu tai kotok bakal datangin rahmat ya Allah. Percaya teh? Percaya teh? Iya. Alasannya? Alasannya kenapa? Cek simkuring ieu tai kotok bisa ngadatangkeun rahmat ya Allah. Contohna, lamun akang leumpang pek arek asup ka masjid, pek aya tai kotok. Langsung kasih akan kacai, mau cai na ember, digeduh, disebrok, dilap, disebrok deui, dilap pakai kena botol yang harita. Tai kotok anu dilap akan, tapi tinggal sepion berapa orang, berapa puluh orang anu asup ke masjid, salamat terjadi najis anu buang di kotok na dilap. Buah tai kotok kan beratan rahmat ya Allah. Kadang-kadang tai kotok di masjid kan tai kotok berencana. Yes, kita tinggal. Tuh aki-aki itu kan nuturkeun, runcak jumlah aki-aki. Geus kakau. Hanya moal urang. Ari hayang menang rahmat ya Allah masuk pulau wakalaman anu gede tai kotok ya halus teu. Bener enggak? Benar. Ai maka pameh tai kotok anu najis teh bisa mendatangkan rahmat ya Allah eta. Dikedok akan tai kotok nanti ka bersih. Berapa puluh orang anu ka masjid sahabat kencang najis. Tina saurang mau kalian berbuat inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah teh deukeut jeung jelema anu daek nu tai kotok. Asa dong hayang rahmat tangan tai kotok. Pabrik. Nomor kedua akan leumpang di jalan. Heuh nyari rahmat moal ka geja tina rahmat sing kuring. Moal kana sahabat tina rahmat jabe. Rahmat ya Allah teh tos kumaha akan leumpang jalan satapak. Pek mangih beuli. Pek mangih paku. Eta beli paku cucuk angkat ku akan bawa ku akan pikir ke tempat anu aman. Tong ningali harita berapa ratus orang jelema selamat dari cak beli liwat ka jareta ku asilah beli dan pikir ku akan. Benar. Liwat motor teka juga ku aku liwat jelema teka juga ku beli da ku akan beli dan pikir berapa ratus orang liwat kayaknya selamat teka juga ku beli. Tinggali rahmat Allah nang dek kitu. Bahwa beli yang mendatangkan rahmat di Allah ka urang teh. Ieu mah hayang ka surga modal salat jauh. Jauh. Mana deui yang mendatangkan rahmat di Allah? Pek agar aya di pangajian, aya jelema nulutan siku ku akal. Atuh siku lega. Kumaha sia ngaji teh molor wae, 20 aing teh. Naon dudut tong nutan dia urut jadi bere-bere sabatak ulah dia terangkeun beda jeung domba kan. Domba dia pun itu tapi kudu dia pun pege. Bere sabatak. Ini taruhan ya. Di bere sabatak gua akan kudu jelema kana ngaji nutan bisa berkati gua akan beda sambatan
tungtung dan narima di ilmu ngabinan di kana doa buah-buah sabatan udun anu disedekah dan dibikeun eta sabatan rokok karena genceng karena ngaji bisa boleh buah-buah rokok anu bakal ada rahmat ya Allah Subhanahu maka karun lagi teh udun kan sabab di rumah sakit oke 82% di rumah tarun atau udun mah dicarikan pusat bangsa di rumah sakit udah ceramah gitu dan mga di dasar dah udah kalau hulu ari hayang menang rahmat ya Allah kai kotok mengandung aya beli bumi wah boleh kan ya rokok mungkin mutansi gua kabeh di sabatan belakang tempat ya contohnya akan mau di tempat tikir kamar tadi subahan rokok di dalam sampai ya di gelas-gelas 7 ke 17 dari cek di bumi Gusti 40 poe babean di lomba-lomba ini jadi aja dikir teh kudu biar di gelas-gelas nah bakal dan jangan serajapan aya jeung mamewek naon samewek ka udah besek ka ieu ieu taroban naon sama ka mewek aya 4 faktor jelema-jelema ceuri teu besek hiji faktorna buah-buah saya teu beunteun na gampang ti urang tuh kapaling urang nomor kedua naon di mamewek teu udah besek buah-buah di mana makanan di mamewek karena ada buah besek bapak lain bener dua tilu buah-buah keluargana jauh lebih miskin ti urang lebih butuh eta beseknya mau balik ka ibu jangan keluargana cek akang geus atau mewek ieu besek aing jaman yang balik buah-buah pindahkeun ka daharan ka jelema nu teu besek buah-buah ka daharan eta bagi rahmat ka Allah Subhanahu wa taala mata kalau barang besek dikeun ka aing kabeh atuh rampok ge bapak sok nyarita rahmat ya nyarita rahmat Allah Subhanahu sing goreng kunaon urang make nyarita hayang urang rahmat ya Allah punten ka ceuk tadi teh jelema ngalamun urang hayang ka surga euy karek nanya amang hayang ka surga kuradang naon ngaku jelema ustaz kuradang salat introspeksi diri sejauh mana salat urang boro-boro kada kahusuana urang pasarasah maka loba terjadi bener sedangkan Kanjeng Rasul man sholat jahilan fi kayfiyatiha lam tasihah salatuhu sajelema melaksanakeun salat jahilan bari bodoh dina kana kayfiyatna salat lam tasihah salatu maka teu saya salat ari saya teh suka-suka kuradang salat boro-boro husu kan Musa da ingat kula tara husu ka masjid terperiksa ketika berjamaah apakah urang di husu boro-boro kakak hitung samping batu Sholli fardhu pada bisa rasa waktu mustaqim Allah weh BHS belum dalam dulu kan samping apa semuanya wadi mormanya yang gajah duduk wah selanjutnya tuh kayak kasih ya Allah tinggal yang terdiri kita merasa ibu lipat ayat ibadah anu digawe eta ibadah teh moal aya catatanana moal aya timbanganana sok sanajan bari sabeurana jangan kamantu apa rantu anu sok ngimungin eta teh amal urang teh bari digawe moal aya catatanana moal aya timbanganana sok sanajan sagede jangan kamantu hiji jelema ngalaksanakeun salat bila futuin wa husuin jelema anu salat teu DP-DP jeung teu susuk ka Allah Subhanahu kumaha maksudna teu DP-DP teh salat anu guru gusuk kedeung deui tah bulan Ramadan bulan puasa loba jelema guru gusuk salat tarawih dan di saloba mah di dalam bogor ada imam teh guru gusuk kaca teuing di dieu sarua mabeda da model imam subuh pe kada tarawih kedua junta imam apa imam subuh mah di mana lagi aki-aki wae kan jelema nu cara dengan majalah bener teu coba lamun subuh bagi sare panglain budak ora atuh ieu mah grup meeting loba wah geus buntuan ya para muwati gerak-gerak juga wow siparantos ya teh urang waktos subuh ya Allah nah kan salat anu turun busuk jika ada model budak
Lamun ibu-ibu sholat lohor kan 2 rakaat sholli qadul Allahu akbar. Maca Fatihah bener kerpok ari geulis tempat ieu sholat lain dengan seseuhaneu bener teu? Kamu dari urang kitu ge burung musuh bilang euy jeung jelema teu musuh. Sholat urang. Bapak ai sholat urang mah geuning ngaran sholat mah sholat. Dunia dibawa kana sholat. Bener teu? Mangkat jumaah pakai sendal alis pada menang lilin pakai sepupuh pikiran kesini lagi. Matakan ilmu ka urang dia untuk makan jumaah pakai sendal hadek mulungin aya ilmu naon teu neunah tuh hiji belah wetan hiji belah kulon. 100% aman moal cek bangsa aya sendal alis ge sabeula. Padahal belum poli. Nah, ilmuan bae bukan mau tak bicara teh bangsa sendal. Atau daripada sholat malam kena sunat sing orang geningan anu hukum dunia teh lain jelema awam jelema anu nyaho kana ilmu masih kena hukum dunia naon buktina sholat masih kena ingat kana sedang beres teh ayo kau mau gedeng di bulan puasa pak tarawih dengan imam anu ganteng anu baca ajlum dengan imam edan Imam Edan kumaha Imam Edan teh maca Fatihah aya surat eta babacaana makhraj jeung tajwid teu dibaca kadu gancang asal makmum. Model aki-aki model siapa harus mana pakai. Karang mati adi asupan apa iman budak orang kan singgah doang gitu kan. Wah dikasih apa di mana. Tarawih bae beres subuh juga nanti. Budak orang diuk. Karena Pak Usoli kita aki-aki udah orang Islam itu kan Masyali Syumat Tarawih Imamah Kalau cek udah kelatan menyokin lompat Tarawih itu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim cekura-kura dolim dolim juga kan dolim ya jelema si aki-aki dia masih nabi kana walaqulina ghairil maghdubi alaihim waladdallin udah orang ngamuk abe siapa luas ulang tungtung namurin gerogi kasih tak budak orang arek maca surat poho kabeh. Wah ulang wah silakan waktu ayo maca surat. Kada api-api geus kesam tinggi kesam panas keluar tinalian tai biasa arek maca surat plong kabeh. Ajak si api-api daripada baca surat ingat kemarin sekarang maca hadiah di makan. Yasin dibaca. Yasin. Boro-boro Yasin baca kuliah we kamari ka Imam Maghrib yang lakum leungit. Wala antum lakum leungit terjadi. Cek budak siapa mau Yasin. Udah orang demo di tukang. Wah, pakai Yasin. Eta siapa? Heuh pasti wae. Karang kali ka tukang. Si Yasin ada was goblok teh kelasan. Maca Yasin kalau pasang terus kita ngomong Yasin kuliah apa bener Yasin dibaca bukan itu Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal ladzina an'amta alaihim budak orang amin kompak budak orang itu kan budak orang mal bener kan terus ada imam kan demo kan udah orang opatan gua dengan padu kaki bawa kan selalu nak kompor cuma kayak ibu dong kayak budak jadi budak orang maju imam gua dengan budak orang kahar anu imam edat yang dengan pendapat dah depan Bismillahirrahmanirrahim yes saya nak imam ayo di yes itu gue karena imam macam kata itu bapak awal akhirnya ingatkan yang pul bukan ingatkan yang akan kau terasa oleh tapi kan dalam Allah agar sumpah nah tidak sumpah ayat aja dia mulai itu ayat baca tilu tiluan anak sholat biasa ayat ilmu tergobrak itu karena campur tiluan anak kalau bukan imam naik cukup sekali asal benar Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdihi
Allah memang beda saja itu beres daripada tilu jadi sumpah sumpah daripada orang yes besok kayak kita boleh ngomong kayak gitu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Itu dengan asal-asal kayak ini. Ayo model radio anak tahu di bawah model itu apa orang teh tadi dia perlu arit imam teh perlu arit dia itu ada bukan main budak orang pun di teh ayah aki anu semua di bawah atau apa sih imam ngesuruh aki-aki kan ngalau mesti aki-aki kan sami ngalau kita imam sujud baik-baik aki-aki arek sujud imam mesti kumpul ulah ari kira sujud goblok nanti ngakeun wae siapa ya Allah soal model itu ditanya hayang ka surga isin kan is tepan Ustaz abi mah ka surga teh hayang bulan puasa introspeksi diri sejauh mana puasa orang betul-betul kosongan dahar henteu minum henteu ngomongkeun batur beuki keneh apakah begitu anu pernah masuk surga terus kumaha udah abdi ge jelema kitu keur hoyong ka surga ulah naon rahmat Allah subhanahu wa taala kasar rahmat Allah datang cek tadi teh ya jelema teh aman wa tai kotokan menuntut orang jalan ka surga tuh siapa teh kana dikotok kayak nanti bener kan tak jauh-jauhkeun boro-boro kana khusyuk na urang kana nglaksanikeun salat ai hayang masuk ka surga tong goreng jelema kana salat anu sok salat teh bangun jamin menjadi anak kawer fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim anak kawer teh di ayat teh bikin jelema sok salatan teu make ilmu palawung dari itu malawung tina ilmuna malawung tina tempatna malawung tina daftarna eta teh parloba jadi masyarakat itu ieu tentang rahmat Allah subhanahu wa taala pada Rajab rahmat Allah. Dina bulan Rajab, sebenarnya ulama, naon kautamaan bulan Rajab ditakhiril badan. Pikeun ngabersihkeun diri urang tina pirang-pirang dosa. Naon sababna? Sababna bulan Rajab asup kana bulan ayeuna bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban ieu ulama ditakhiril qalbi, ieu bulan Sya'ban teh pikeun ngabersihan hate urang terutama tina pirang-pirang penyakit. Ya, penyakit hati lebih bahaya mah. Ai penyakit dohir mah tidak rasa. Komonya kene kamari bab corona. Maaf kang dina bab corona sih kuring lain masalah penyakit nanti. Saya kemana-mana ceramah selalu membahas masalah corona. Maaf, corona aya emang aya sedunia. Tapi anu disieunkeun akibat tina corona, akibat lemah keimananana, loba jelema ngurus kena imun daripada iman. Bener teh? Ari cek Bapak Lurah, cek camat, wayahna ke divaksin, bingung balai desa di kecamatan. Wayah divaksin urus imun. Cek Ustaz, wayahna iman uruskeun ka malah teh bener wayah. Bener teh? Pemotari teh aya kamari punten-punten di mari nyaritakeun kagorengan jelema eta teh akibat bisa ngajaga letah di surga itu jadi fitnah ka urang masalah ajaran tadi teh ya. Dapat datang bahasa itu di jelema bodoh kan dipangkat menteri kalau menjaga jalan menteri agama tapi kenapa dia berbicara itu hiji faktornya yang pertama faktornya disoledan teh nomor kedua emang perluas ayeuna teh geus akhir zaman dajjal diturunkeun ka Allah jangan dibawa Islam. Betul nggak? Ai masalah peraturan azan mah boleh tak kita ikuti peraturan mana? Tapi amin dirahut hati umat Islam kenapa seorang aja disalahkan anjing saya dulu? Padahal masalah ini hayam, coba boleh. Coba kalau di sini banyak hayam, terketok kabehnya. Ribuh orang bener. Tapi ulah kurang provokatori, ulah kabawa arus. Emang ayat sebagian lamun jelema kadek surah ajan disarawat jeung anjing pek ternyata jadi hati nama asli Islam maka periksa keimananna kita jalma tapi sabalikna lamun jelema kadek ajan teman kok ka masjid eta kudu diperiksa leuwih keimananna bener cek tadi teh urang mah ulah kudu ribut masalah itu nah nu penting mah urang kudu ribut ketika urang ngadenge azan
Terus lagi di tina bulan Sa'ban bersihkan hati kita. Tina naon? Tina pirang-pirang penyakit. Ari penyakit hati mana kumaha? Ari penyakit hati kita lamun disingkat jadi runtah. Erna ria, una uduk, enak nifak, munafik teh, tekna takabur, hakna hasud, ai hasud teh dolim, batur anu senang, kurang anu susah, batur anu mobil, kurang mulian. Ayat pertamana tina runtah teh ria. Setiap digawe hiji perkara urang hayang karon kumaha niatna lain karena Allah berarti eta ria karena ai amat teh urang paham tapi pagawe hate. Ria una ujub. Ari ujub nu pas kumaha? Ari ujub teh sok ngarasa bangga ku ibadah sorangan. Ari akang sok salat tahajud, Ustaz. Aing tahajud mun sunat itu wajib beul aing tahajud mah. Lamun aing tahajud di sunat mulia aing tahajud awak. Ujub dari itu. Ari akang salat duha, duha mah aing atuh ningalkeun. Sabab lamun aing teh duha asa mimpi duit ka putih ka kita. Eta kabagakeun dari ibadah sorangan. Tina runtah nifak munafik. Ari munafik mah nyaeta hareupeun mah nya hareup waktuna tukangna meurepan nya eta munafik karena penyakit hate. Lamun teh na takabur ai takabur teh sombong lumpat tak kasa tengeulik jalma ai sombong mah kadang-kadang lamun aya penyakit diri eta jalma lamun sombong lumpat tak pejabat asa ai pejabat nak teu karakyat padahal mah aya pejabat lamun teu rakyat betul. Lamun sombong takabur lumpat tak jadi beungan asa aing pangbeunganna teu wau jeung jelema miskin padahal asa aing mah ngomongna jelema miskin itu bener teh. Lamun tumiba sombongna timbul ka jalma anu geulis asa aing panggelisna kadang-kadang liwat kepunten-punten acan padahal mah aing geulis lamun teu anu goreng patuh. Gitu. Kurang bapak naon? Tak pijeun penyakit dina bulan Syaban, komo sakedeung deui kurang masuk karena disebut Syaban pas disetorkeun buku amal urang ka Allah Subhanahu wa taala. Tah dina bulan Syaban teh pikeun ngabersihkeun hati urang tina pirang-pirang penyakit teh ya. Sabab ieu penyakit anu mata kajadikeun cilakanan jalma dunia jeung akhirat. Sabab aya turun penyakit dohir kusabab mimitina ayat penyakit hati. Mana contohnya akal awak tuh mulia-mulia dan tapi hati udah gering awak mereka. Bener deh. Mantan akibat ayat loba fitnah jadi loba penyakit musibah di mana-mana teh di awal bulan lama geus loba jalma timbul dina sombong ka Allah Subhanahu mata bersihan dina bulan Syaban dina pas malaman disebut Syaban teh dibukakan pantiuran panterobat ke Allah Subhanahu wa taala. Tidak pentingan eta mata urang tobat ke Allah, urang minta hampura ke Allah, maka Allah bakal ngahampura karena dosa eta jalma ilah cek mama tadi ilah hiji jelema anu musyrik Allah Subhanahu. Nomor kaduana kahinan dukun, nomor katiluna tukang sihir, nomor kaopatan jelema anu zina, nomor kalimana jelema anu nganggarkeun mabok, nomor kagendemna jelema anu sok padahal perkara riba. Nomor kadituna akul walidaini jelema anu durhaka ka indung bapa, maka Allah moal ngahampura kana dosa eta jalma, lamun eta jalma tan mun ngahampura ti indungna menjadi mantap lamun urang hayang berkah hidup makan teh kudu jalan ka mana-mana. Udah baik, naon sababna doa indung bapak mah eta dijabahna ku Allah lihat ibarat doa Nabi ka umatna dina wajah sabab dijabahna doa walid li waladihi ka doa il anbiya li ummatihi doa indung bapak ka dari anak lihat ibarat doa Nabi ka umatna dina wajah sabab dijabahna Tuhan mata semburi lain jarak silahkan jarak kabadula jarak kabadan tapi mau dijabah eta pada jalma sok sanajan jeurik ka ibadah ketik hareupeun makam wali halangan kudu akindung bapakna. Lalu saya kumaha? Lama urang lari makan jarak ka Banten. Ongkos 500.000. Datang ka indung bapak. Minggu narik jarak. Kemana? Ke Banten. Ayo buka beas. Henteu. Lalu saya kumaha? Duit 500.000 jam ongkos jarak ka Banten bikin tapi jam beas. Tapak jam lurur wing ajaran dari kan mah jadi ku sama bapak ibu buka beas. Bapak buka urut. Tah kata urut
dibukakan hati ibu bapak hari takkan dijawab doa Allah Subhanahu. Tuh mendingan gitu. Kita udah jalan kemaluan, tapi kawan tapi ibu bapak makan sama apa aja apa? Benar deh. Ayah jelma balik di Jakarta, ayah kawin berendah, balik kalau mau ayah minta diantar ke makam bapak, ke mama, ayah makam bapak belah mana? Mau ada anak sorangan dia kata apa kena makam bapaknya aja. Jam mama ada salah apa heula apa sia serpaena, kuai dipelakan tanggal 5. Pada di mana ayah makam tanggal 5, ayah aja makam bapak sia itu awal tempat makam sing goreng. Eta dari mana teh pas kita jemput terus aja dibuat ayam iseng digali di pagar jadi mamana tuh tanggal dari mana eta maka bapak siap itu kan pagar di jalan udah dari gitu udah so di sana kemana-mana kamar-kamar halus udah kalau berkah tapi apakah lebih bagus nah mendingan ziarah heula ka indung sabab doana indung bapak eta lebih diwali bahkan eta sarwa jeung doana kanjeng Rasul dijabahna ku Allah kadoana sarwa kanjeng Rasul Allah dijabahna baik dina wajah sahabat dijabah Allah Subhanahu wa taala mantap lamun aing berkah tong kamana-mana lamun aya indung bapak keneh sok bagjakeun insyaallah Allah anjeun dibagjakeun sabalikna indung bapak geus naon pek ziarahan tingali dina kitab dina kita Duratun Nasihin lamun jalma rumah saboga dosa ka indung bapak pek camen tahampura indung bapak Islam maka jalankeun opat perkara eta mah tak kajadikeun sabab urang menang pahampura ti indung bapak hiji panjangkeun tali silaturahmi indung bapak urang baheula teh bapak urang nyiesna jeung saha baheula teh indung urang teh ngalakukeun jeung saha pek tepungkeun ku urang teh silaturahmi deui eta nepi ka jalan ka indung bapak eta mah tak kajadikeun jeung dosa ka indung bapak sok sangaja urang bade dosa ka indung bapak nomor kedua doakeun indung bapak sabada sorak bakal ngawaris kana fakir eta jalma ba'da salat kita doakeun indung jeung bapak sakadul-kadulna rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sakadul-kadulna eta lamun jalma teu doakeun indung bapak sabada salat maka kadituna bakal ngawaris kana fakir kenyamuan bae umumnya paingan ada usaha wae bila sampai gede tapi eueuh mungkin berarti bisa itu dinya karena itu bapak nomor 3 ketika kita di alam rumah sama dosa ka indung bapak baik urang teh sampai tahun ka indung bapak nomor 3 pamacakeun istighfar indung bapak supaya istighfarna supaya kurang astagfirullahaladzim li walidayya wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum astagfirullahaladzim moga Gusti Allah dosa li walidayya dosa indung bapak itu istighfar minimal pada sholat istighfar eta 3 kali istighfar urang istighfar itu bapak urang kunaon deui jalanna udah sorako so kanjeng Rasul dina kitab kuliah inna a'malal ahyani tu'radu ala asyadihim wa ala tabaihim minal amwat setiap pagawean jelmaan hariru eta bakal ditepikeun ku Allah dengan sendirinya ka indung bapana wal amwat anu musnawat fa in kana khairan maka lamun amanah alus eta anak di dunia maka dengan sendirinya Allah diturunkeun ka indung bapak aya kubur ku panghubungan tuluy ka indung bapak ngadoakeun di kubur Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum hidayah moga cenah Gusti anak abdi di dunia sini panjang umurna tong bakal dimoetkeun disangkan nepi pituduh ti Gusti kitu ngadoakeun tapi sabalikna matakan jelema sholat nabi gaya kayak bapak urang anakna haji nabi gaya kayak bapak urang mata malas jasa indung bapak urang ku amal soleh urang insya kembali lagi ke laptop tina kajian bulan Syaban dina bulan Syaban sok merupakan urang baca sholawat urang amal berkahna tina sholawat urang hayang aya saacan aya buku urang disetorkeun ke Allah Subhanahu wa taala tutup aya amal urang ku amal kasarean insyaallah. Naon sababna? Dina bulan Rajab urang bersihkeun diri urang tina pirang-pirang dosa, dina bulan Syaban urang bersihkeun hati urang tina pirang-pirang penyakit, sabab urang bakal asup kana bulan suci. Dina bulan Ramadan teh Ramadan ditathiri ruh, sabab dina bulan Ramadan bikin bersihkeun ruh urang. Naon sababna ruh kudu dibersihkeun? Sabab anu bakal balik ka Allah Subhanahu wa taala lain jasad tapi ruh. Sabab dina diri urang teh aya 3 perkara dibagi 3. Hiji jasad, 2 ruh, 3 amal. Jasad ketika
beramal dikubur bakal beak bilang jasruh bakal balik Allah Subhanahu wa taala. Kiru amal bakal dibalikan dari orang. Melah cabai bakal jadi cabai, melah gonteng bakal jadi gonteng, melah hadek bakal jadi hadek, melah goreng bakal jadi goreng. Mantan dina bulan Rajab lobakeun istighfar, dina bulan Syakban lobakeun amal soleh, tegas lobakeun baca sholawat, asup kana bulan Ramadan bikin bersihkeun ruh urang, mudah-mudahan urang sadayana sing diterima amal ibadah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Panginten sakit wa kapiatur, mudah-mudahan aya manfaatna khusus bersin kuring umumna piberkurang sadayana. Para masyayikh kita kiram, para kiai, para jemaah, apa punten kepunten mesin tadi sanes seula adab mohon gede punten tina sabaraha yang kalapatan sim kuring percanten seukeun lepat daripada leres anu sampai keunana atuh lamun disampaikeunana aya kalapatan eta sama-sama timbul dina kabodohan sim kuring leres kawe sama-sama taufik hidayah ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana